Memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar sasadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mimman 'allamnahu. Tepat saking wong kang ruh alimna ruh sun sadawa iman dakhala halaman yaman yusra ing negara muslimin ahlul bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan ki Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafa dalam atawa kalawan nanangga bab nanangga teu deukeut barak bab qurafa wa ala bab turbatiha munaratun qasyarah lan iku tetep ing atas lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menara kang cindek. Kadzalika mimman alimna iku tetep saking wong kang uring sun sadahu iman dakhala lan manjing manusa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim Imbil Imam Zaid al-Madfunah kang putra ki Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah. Ieu menceritakeun ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos ukhtul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulthum, Fatimah di daritu aya di Mesir. Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ye tina sawarena nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far as-Shadiq aya di Mesir. Aya Siti Sakinah, aya Sayyidah Aisyah. Eta lah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir kitu ziarah. Oh, robe di Mesir. Masyaallah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketingkeun tanah di jero imah diketingkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeusna ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun nyarahulun batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, pangkat, balok 1, balok 2, balok 3.
Mun ditanya Haji Pendi, ayu anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyahonya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanyakeun tilok nyaon teu. Atuh eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyahonya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih. Mak, aya bentangan cenah di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyahonya sebenarnya sakara. Lu jelas mah aya bintangan bae. Ya. Paya. Putari buka polisi cenah aya balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1, 2, 3 apa 8? Emang datang ke 8? Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Hari sorga mah geus teu kudu nyawa kos kitu. Geus teu kudu geus pokona geus. Bodoh teh terus-terusan. Kok santri emang yang kepangkat atau ente? Nu mah ulah waka disalahkeun santri mah. Lamun misalna santri ditanya ieu di dieu. Bae aya gubernur datang ka dieu, make pakaian biasa. Pentingnya mun santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae. Nanya misal ka Mas Adi, Mas santri, ya, saya mau kencing di mana tempat kencing? Tuh. Mal sopan santri mah sebab teu nyaho. Bahwa eta gubernur itu teh sono. Ada airnya, lihat aja sendiri. Tenang. Jadi mau bodoh teh tenang. Enggeus. Jenderal misalnya jenderal. Mas Adi, ya. Saya mau sholat mau wudu dulu di tempat tuh. Airnya ada, coba aja puterin. Kalau ada, kalau kagak bocak jenderal ku haram. Ulawa kamarah eta jenderal ka santri, ulawa kamarah eta gubernur ka santri, nanya teu sopan ngajawabna. Tuh, cari aja sendiri. Tuh, cari. Sebabnya teu jauheun pangkatnya. Lamun eta gubernur jeung jenderal marah, seret itu anak. Kenapa? Tidak sopan. Masuk undang-undang tidak sopan. Emang aya? Ada sopan. Penghinaan. Masuk ke pasal penghinaan. Menghina dia. Dia tahu saya jenderal kali. Begitu dia Mas santri, ya, mohon maaf ieu mah di rantai. Emang kunaon? Karena mana ditanya teu sopan kali. Emang eta saha? Eta jenderal. Emang jenderal. Ya, emang gitu. Aing mah teh jaho, sugan teh hansip, ya kitu teh. Itu jaho aing mah sugan teh lain jenderal, teh jahoeun. Geus ketika teh jaho ulah kaget. Gubernur ge, anak enggak sopan itu. Tanya, interogasi ke orang. Emang sia teu sopan? Kasa ka itu. Ya tukul mah sakikieuna bae. Emang nanya tempat kiri baca boleh itu aja coba aja cari sendiri. Jadi begitu emangnya siapa tanya eta saha? Saya tah. Eta gubernur. Oh gubernur. Itu teh jauh. Sekarang gua lama atuh lah orang lembur bae RT naon gitu. Eta deuleu ku sia tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na. Ente gula teh deuleu teh tah. Jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum. Nu mantap mun kadatangan kiai teu jahoeun pangkat kiai padahal wali. Nah, teu menang kieu teu sopan sia ka wali. Teu menang kos kitu. Teu ke kiai harus sopan sama kiai. Nih, kiai ini. Ya, harus sopan. Antak Habib ka deuleu pangkatna handap. Ente jangan begitu sama Habib. Sembarangan aja. Begini juga turun Nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Gue jelema teh jauheun ngan Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kangjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih enggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari besok inget ka dongeng abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran teu dihormat. Marahnya na. Ayah jelema hideung, masyaallah dihormat. Sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring. Kepentingan anak. Nah, nu Habib teh marah. Woi, saudara-saudara. Ini salah. Orang hitam yang hina kenapa dia hormat-hormat? Dia bukan keturunan Habib. Ajam dia. Kalau saya nih turunan Habib, kenapa enggak dihormat? Salah kamu sekalian. Marah eta Habib. Jol kiai anu klarifikasi.
Saudara-saudara, semuanya tidak salah. Ini Habib tidak dihormat, nggak salah. Ini ajam orang hina tapi dihormat, nggak salah. Sebab penglihatan masyarakat, Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya, yakni Kanjeng Nabi. Walaupun dia orang ajam, dianggap Habib, nggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang, oh cak Habib hujanya, masya Allah. Itu dianggap Habib teh kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge kuari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang, nih Habib gadungan. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi. Oh nu salah. Nah, kelantaran Habib kaarti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri teh datang ka mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mas sadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kanjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah sarendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib. Sanajan Habib ya? Ah enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Habib. Aya maksud lain kecuali Habibna memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres ta pokok situ. Iya. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemooh Habib, kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu-semu atuh dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kanjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kanjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kanjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak saya Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasirah. Aya munarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna, nu dagang lomba. Wahara berkaromah. Eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang ku jana ucapannya sakecap nyata. Waliyatullah insyaallah. Wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala Misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbuna Qariyat Matriyah. Sirahna hungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak dicacang-cacang
sirahna dibawa ke masjid syuhada min jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang Paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna si kitu Said Husain teh luhurna dipotong geus tararane sebab ti ditu kos ka itu mata gagah para habaib teu sieun Paeh ngembangkeun agama di urang teh baheula para habaib nu mantak lain lalawar turunan kang Nabi gagah datang ka kuari Habib Lutfi leles gagah Imam Habib Rizik du kaso gagah bae Habib Budor gagah garaga Habib Rizik lain lalagan gagah na paharajasa Habib Budor eta kan udah bala cicing tadi dia Habib Budor di dia cicingnya satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah nyana balik penting mantes ceramah kemudian teu kuat jasa ya teu kuat matana teu kuat tunduh jasa nyana kan nyupiran sorangan masyaallah minta ka Allah ya Allah ya Rabbi saya ini udah enggak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sakian teh karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu ya Allah RPS dilepaskeun mobil datang sorangan itu apa motor ngantu menang di beja-beja bayar kan jangan lumpang seorang ente coba ngajajah hayangnya coba jadi pendi misalnya lu nurutan Habib motor hadiahan Habib motor ya Allah ya Rabbi abi ngantuk ieu tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan hok rek dilepaskeun bayar set isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah udah seturut-turut nah eta lain lalagaan Habib motor Masya Allah geus boga Habib Tohan nu baheula bisa kejar-kejaran jeung polisi kita eta mah dieu kula jadi catatan bae ka Abah teh saya mau ke sono ke mana ke Habib itu tuh non kan Abbas saya ada anak santri nggak yang itu yang apa namanya nganterin saya ada kebenaran Abah anak boga motor budak santri teu boga SIM gitu antarkeun ka ditu diantarkeun cet pun di baheula mah tah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom di dinya teh begitu di memehna asal memeh nanjak nanjak we aya ta polisi di dinya baheula cet polisi cek Habib tah terus polisi kan make motor BM ieu teh non ngaran-ngaran gede teh Bentley aing mah jeung nu bodoh teh kos karan ieu motor anu gede Harley oh saya makan kos gitu begitu ya duduk cek santri teh bagaimana terus eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal ajupan ieu bensin Bib enggak ada bensin udah bensin dulu cerek cenah teh nggak bensin heula kan di belah katuh tadi set bensin eta kunaon atuh lain ditangkap ditolol teh polisi ayo model kan terus beres bayar berangkat polisi ngudag deui atuh naonan datanglah ke Habib Abbas polisi balik kekuatan polisi balik geus barang datang Habib Abbas dah pulang sono saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas Bib saya pulang ntar gimana itu wah udah sono Bib ini kalau pulang itu polisi masih ada udah pulang sono udah selamat dah santri ge bae aing mun geus kukumaha ge pasti ditangkap. Nah atuh SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah trit. Nyana ge geus dipasrahkeun motor ya jan. Maksudna dipasrahkeun ge lain nu nyana ieu nu kiai. Nu sabolo kiai geus ka dituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudnya sampai ditangkap. Narasan, culek.
diteruskan ke polisi. Terus nyana inget ke Habib Abbas terus Habib Toha terus eta polisi gitu deh polisi terus datang ka dieu nya kieu bae aduh eta si lalakon kunaon kos gitu polisi teh nurutan Habib Toha terus kurang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara nyana mah asal geus deukeut pohara dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan wali dibere penghargaan karomah ngan teu meunang diayang-ayang karomah teu meunang dipermainkeun nu mantak kadugalan teu bisa pake perang teu bisa teluh teu bisa pake perang teu bisa tambah jang atraksi doang sulap teu bisa pake perang sulap dikikir jadi manuk eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih manuk dikikir jadi sapu tangan deui ya Allah tah ku ada sapu tangan dikit set jadi duit artinya namun bisa nyeun duit pemerdanan atuh sapu tangan bae hanya meuli nu loba gitu-gitu tapi kunaon henteu berarti kan teu bisa pake perang nah teluh teu bisa pake perang sulap teu bisa pake perang nu bisa pake perang ini adalah karomah ketika geus terpepet darurat militer cek militer teh darurat karak ya Allah wow dibere langsung kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas eta kos gitu atuh eta polisi mah bisa katahan gitu sanu nahan sih nu lucu mah eta keur meuli bensin nya sakumaha anu kenceng teh atuh pan neuleukeun jelema eta si polisi stres teh naon Lailah ahli bait teu aneh perang dihareup nya nama nu kuari perang di Baghdad nu kuari di Suriah eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembangkeun agama di urang zuriat Kangjeng mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantak nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nak dilawankan ku Habib Rizik cek ada teh atuh kenapa banget itu Habib Rizik Habib kalau nggak betah pulang ke Arab nyeri tak kula adalah Habib Rizik na para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cak Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae ye ulah sembarangan. Nah, ialah keturunan Kanjeng Nabi. Wa kadzalika mimman alimnahu dakhala min suami ahli bait. Ye Rasul Imam Ibrahim sirah nahungkul. Wa mimman alimnahu bina. Wallahu a'lam.